ngaran aja lemah aduh kieu ini sepi ieu kampung kesana sok loba jelema Dul ka mana kade Dul kade diuk geus di mana bieu geus apel ngan terjadi euy geuning saruan ngan jeung urang ngan terjadi urang oge maneh terjadi heeh pas urang diuk jeung manehna bek teh nu muka jendela di luar teh sugan uing teh salakina nya geus we urang mah kabur ai manehna terjadi Dul puguh urang ge rek asup di jendela nempo aya nu diuk di sofa bising salakina geus we indit terjadi balik deui ka dieu kelak ai maneh ngapelan saha eta ka si Angel anu imana sisieun masjid geuning sarua jeung aing aduh kamananya sujang aduh aing kita diajar eta nilai garoreng ulin we terus koplok eta budak aduh astagfirullahaladzim aing maneh Dul keur naon maneh ti dieu ieu keur main game aing maneh lain diajar kakala nyawa HP jeung main game terus lieur sugan mah budak teh alah yang naon diajar atuh yang naon diajar teh ningali kitu baturan maneh nilaina halus 8,5 KB aing maneh nilaina 3 sorangan deui mending mun lobaan mah tahu lah nyarokeun abi jeung batur atuh da BG tara nyarokeun jeung batur nya terus urang kudu nyarokeun naon eta baturana baturan urang emang kumaha gitu baturana mah geus pada kawin kabeh geuning acan goblok budak teh aya we tembaleuna ayo si Adul, kenaon Dul di dieu sorangan wae sih ganu jomblo ieu mah. Kumaha. Urang teh hayang boga-bogo. Hayang nu setia, hayang anu nyaah. Tapi nepi ka ayeuna unu daek euy. Kalem Dul, urang boga kawowohan awewe geulis nyaah ka keluargana nyaah ka tanaman. Wah, pokona mah nyaah we sagalana komodika ka bogoh Dul. Aslina ieu mah ngan hanyakal euy. Hanyakal kunaon Jon? Hanyakal geus eueuh awewena. Boy, kemana ya geus rapi? Ieu atuh. Kurang gawe biasa. Manya baturan nganggur teh geus erek ini teh gawe wae mau ngajak gitu kan di dieu. Nah, rek ngilu ye. Mun rek ngilu maneh ganti baju. Teu enak keneh. Tuh bener. Rek ngajak ya, mau rek ngajak bener-bener ganti baju bener rapi. Yuk atuh salin hela, kurang tungguan ti dieu. Ulah lila tapi yo darek asup gawe. Tuh sekedeng deui. Siap lah pokoknya. A few moments later. Ya boy, orang geus rapi ya boy. Kumaha gawe ka mana ya? Ya geus hayu, urang ini teh we. Kela. Gawe ka mana ieu teh ya? Nu bener nu puguh lah tuh, mun teu puguh mah atuh Itu aya gawean ngagawean musola.